Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitabus tsani fil hukmi. Pasal kahiji ta'rif hukum. Pikeun nganyahokeun aqaid. Pikeun nganyahokeun aqaid iman perlu nganyahokeun heula hukum. Ta'rif hukum isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Hartosna netepkeun hiji perkara kana hiji perkara atawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina hiji perkara. Ngaran hukum netepkeun hiji perkara kana perkara nu sejen teu sulaya. Tawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen saperti ngeuweuhkeun apes ti pangeran jeung contoh netepkeun wajib kana salat nyabut tinu hed kana wajibna salat nyabut tinu gelo tina wajib salat nyabut wenang tina pagawean salat atawa netepkeun asin kana uyah atawa ngeuweuhkeun amis tina uyah atawa netepkeun asin kana uyah atawa ngeuweuhkeun amis tina uyah